Lanjut. Kalimat. Nu kalimaheun beres dia nu kaopat beres. Nah nu kaopat teh mu'tada ghair mumayyizah zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Nu kalimat mu'tada ghair mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Sabalikna Akang arti ayeuna tos 16 dinten kaluar getih beureum kabeh kumaha sabaraha poe hedna. Maneh istihadoh neng geus leuwih 15 poe. Ceuk abi jawab gitu. Ai maneh sok biasaheun atuh kantenan we mu'tadah sia teh. Warna darah kumaha beureum kabeh ghair mumayyizah. Ceuk abdi bakal dieukeun geus neng. Mu'tadah ghair mumayyizah akurkeun be jeung kebiasaan Anda biasanya berapa hari head dari tanggal berapa sampai tanggal berapa akurkeun be nyaeta kang ati teh hilap deui head abdi teh duka sabaraha dinten nu terakhir duka di tanggal sabaraha dugikeun ka tanggal sabaraha poho hayo share kumaha mu'tadah ghair mumayyizah penentu headnya hanya satu apa? Ada baik kodronnya ataupun waktannya. Sedangkan iya awewe poho teuing sabaraha poe teuing sok tanggal sabaraha aing sok head. Nah neng make kudu poho nyata kang abdi teh terakhir head 3 tahun yang lalu semenjak saya disesar poho deui. Aya bisa saja gitu. Kumaha eta mah jalur cerita na poho. Terakhir head saya 3 tahun yang lalu sebelum saya disesar. Poho kang aduh 3 tahun ka tukang memory blank. Share kumaha gitu. Sedangkan tetap penentu head adalah ada. Penentu head keukeuh kudu adat, ari adatna lepeng poho terpaksa harus melalui jalur ihtiyat dalam menentukan headna. Nukir disebutna mutahayyirah. Naon dia aya nu naros urang sapa saalit ya. Kang Robin. Assalamualaikum hapunten Kang bade naros upami istri nuju head sok sakit upami bahasa di abi mah bahasana sumilangen. Laras sok sumilangan naon? Naon sumilangan? Nyeri cangkeng. Naon parinikan teh? Eta we lah sumilangan. Tah landongna kedah naon-naon aing jadi jangan jadi terus. Kang Robin eta abdi mah sanes tabib. Naon yang landongna? Kiranti cenah Kang Robin. Itu ya obat. Kiranti cenah oskadon terus naon deui? Air putih. Teh kalapa. Rupa bisa yang Kang Robin nanyakeun ka dia hukum nah apa jadi nanyakeun ubaran panelangan urang mah dibaca nasukan naon terus balik deui kalimat mu'tadah ghair mumayyizah nasiyah li adati aqdan wa waqtan poho kana adatna baik segi kadar baik waktuna poho sedangkeun pijakan tetap mu'tadah ghair mumayyizah makana kumaha kieu tegasna awewe anu pernah ngalaman head sareng suci tur teu bisa ngabedakeun antara kuat sareng apesna getih atawa bisa ngabedakeun ngan teu nyumponan syarat tamyiz biasa standar sareng manehna hilaf nasiyah hilaf kana lami kodron oge mimiti na adat head anu tipayun neng sok sabaraha poe head duka sok si tanggal sabaraha teuing
kitu monggo ulama sok disebut mustahado mutahiro bagaikan nelayan kehilangan arah. Bagaikan seorang wanita kehilangan imamnya. Sok nyeun status awewe. Kapan engkau jadikan imamku? Aneh awewe. Kok kalalaki teh sok hayang jadi berarti manehanana ngama dereh dikawin berarti lalaki imam manehanana mak. Ketika datang makmum satu lagi mau ikut berjamaah kenapa dilarang? Bukankah saya imam kamu? Cek salakina, bukankah saya imam kamu? Bukankah dulu ketika kita pacaran ada mengatakan engkau adalah imamku? Berarti Anda adalah makmumku yang pertama. Ketika datang makmum yang kedua, kenapa Anda larang dia ikut bermakmum berjamaah dengan Anda? Jawab, siapa jawab, awewe? Ayo, kenapa dilarang? Lamun ayeuna aya makmum saurang terus datang makmum hiji deui, meunang teu makmum ieu ngalarang. Insya Allah makmum, menang teu? Kok menang? Makin banyak berjamaah makin utang. Al jamaah al katsiro khairun minal jamaah qalila. Lah iya bener. Padahal tansoknya status kau jadi imamku. Lamun ulahnya nung salaki nyeun status tong gitu. Engkau adalah hamsterku. Hamster yang apa? Hamster sok dieureuykeun ku budak. Ngana eta nya aya mainanan yang siga korsel gitu nih. Dieureuykeun ku awewe-na teh ninganan teh. Nah, itu aya tip cibucil Kang Ustad Dani eta eta. Bangunan rata hamster di mana teh. Naon sarua taus teh oge. Minimal santri al-i'tisam minimal jadi kucing. Hari jadi kucing mah bisa dizoomkeun mirip keneh jiga macan. Mau dizoomkeun. Aya hamster dizoomkeun paling jiga marmot. Aduh, aing teu ngarti awewe. Tong sok nyeun status kau jadi imamku. Kau adalah hamsterku gitu. Ya, lanjut. Nu kalimat mu'tadah goer mumayyizah nasyal ada tiap pada tadah. Nu kieu teh naon disebutna? Awewe anu di kita disebutna mustahadoh mutahayyiroh kabingungan. Nah make bingung. Sabab manehna bingung dina nangtukeun getih. Patokannya adat ari nu dijadikeun patokan bingung kan gitu. Di tengah-tengah laut patokan kulon wetan kompas ai kompasna murang ke laut aja sih. Bingung tuh sapurang-purang tumpuna raraba. Tah ieu oge mustahadah mutahayyirah wajib cacapa. Cacapana kumaha ihtiyatna? Anapun hukumna eta awewe kedah hati-hati dalam kurung ihtiyat alias cacapa jika jalma anu lolong. Tegasna diharamkeun sadaya perkara nu diharamkeun ka jalma het seperti jima maca Quran sareng sanesna. Diwajibkeun sadaya perkara nu diwajibkeun ka jalma anu suci seperti salat puasa sareng sanesna. Tuh. Awewe keluar darah. Ceritana gini. Keluar darah. Sakana teh head tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 terus. Ceritana head sangka. Ari barang tanggal 15 teu eureun nincak ka genep. Mustahado. Kungsi head minang. Nanti 3 tahun yang lalu terakhir teh kungsi di sesat.
Mu'tadah. Belum kabeh goer mumayyizah. Mu'tadah goer mumayyizah standar headna diaturkeun jeung adat. Ngan adat poho. Ayo siarekum. Apa yang harus Anda laksanakan di tanggal ini? Ikhtiar. Dia di tanggal 16 ikhtiar. Naon? Adus. Rek sholat duhur adus. Rek sholat asar adus. Maghrib adus. Isya adus. Subuh adus. Parat mepikeun ka dieu. Adus sapoe 5 kali. Nu ieu wajib deh dikodoan kabeh. Bulan kedua masih kena istiadoh, adus. 5 waktu adus nanti. Adus, sholat puasa, adus. Mun kebenaran ieu teh di bulan puasa, adus, sholat puasa. Wajib gitu terus. Kenapa mesti begitu? Kenapa di tanggal 16 duhur wajib adus? Bisi adat anu poho teh eureun tina hetna duhur tanggal 16. Pan poho asal adus deui. Bisi adat nu poho teh biasana eureun tina het teh asar tanggal 16. Maghrib bisi terus bisi 17, 18 sampai 30 ke bisi. Saya pernah mengeluarkan buku khusus kalender head. Entah masih ada, entah enggak. Kalau masih ada, saya akan bagikan. Yang di mana ada Bineng kayak. Jadi saya buat buku di mana di dalam buku itu semacam buku absen, semacam buku absensi. Di mana di situ Anda dapat mencatat head selama 5 tahun. Dan Anda akan mampu mendeteksi head itu. Bulan ke belakang berapa headnya, berapa adat, berapa warna, sampai warna darahnya ditulis. Jadi jika tabel, seperti tabel buku absen itu. Tapi dimodif sedemikian rupa. Pernah best seller? Best seller. Tapi itu dicetak tuh. Malas entah kenapa. Tapi yang jelas pernah, kalau nggak ada salah, filenya masih ada di laptop. Nah ini, terus seperti gitu. Tanggal hiji, bisi, tanggal hiji wajib adus. Bisi baheula teh terakhirna di tanggal hiji. Wajib sholat, bisi adatna tanggal hiji teh suci. Haram jima, bisi adatna tanggal hiji teh head. Nah itu hati-hatinya. Taman jika jalma head. Dina kewajiban jika jalma suci. Tanggal 1 haram dijima. Bisi adatna tanggal 1 head. Tanggal 1 wajib sholat. Bisi tanggal hiji teh adatna suci. Itu begitu. Ayo sini. Sareng lamun manehna teu inget sama sekali karena adat waktu mampet neng atuh. Bener ya teh total teu inget betul Kang Lepeng. Sugan inget kelemeng. Head terakhir. Wayah kumaha mampet. Nanya wayah kumaha mampet. Teu kan teu inget, teuing wayah kumaha. Bisa duhur, bisa jadi. Bisa asar, bisa jadi. Bisa maghrib, bisa jadi. Bisa isya, bisa jadi. Bisa subuh, bisa jadi. Waktu namang teh. Mangka eta wewe wajib ngelakukan adus tiap-tiap asup waktu sholat. Kagak ngelaksanakan sholat. Aku pikir. Ya karunya lamun geus kieu. Karunya ka awewe na. Ngabatin ka lalaki na. Geus wajib pokona hukum lagi awewe nu kieu. Marentah salaki titah kawin deui. Geus wajib. Bener. Dan sunnah berjamaah. Jadi cara kita imam sanes
Awewe acara ke imam sanes. Oh. Anda makmum? Boleh nggak kalau ada yang ikut berjamaah? Oh tidak. Sajadah. Syarat berjamaah tidak harus pakai sajadah. Ayo. Tapi lamun eta awewe inget karena waktu mampet nahet nu dipayun. Dalam kurung adat. Umpama pas waktu maghrib inget mampet teh baheula teh het terakhir teh. Mangka manehna wajib adus mung nalika tiap asup waktu maghrib wungkul tuh. Neng ari neng sabaraha poe het luka. Di tanggal sabaraha dun kata tanggal sabaraha lebeng sugan ingat kelemeng-kelemeng terakhir head mangpet wayahku mah adus. Oh tahu eta mah ingat Kang terakhir head ingat pona maghrib itu ting tanggal 1 2 3 ting tanggal 30 pokokna mah maghrib abdi mangpet ingat. Tah ari kitu mah maka selama ini di tanggal 16 sampai tanggal 30 ini yang diwajibkan adalah adus teh tiap-tiap waktu maghrib mungkul. Nah bisi adat mampet eureun tina head maghrib teh maghrib tanggal 1 bisi maghrib tanggal 2 bisi maghrib tanggal 3 oh gitu ya terus. Nah, lumayan kan ada secercah ingatan bahwa mampet waktu maghrib lumayan ngurangi adus 4 kali per hari. Awewe anu mutahayirah dina ngalakukeun puasa Ramadan salami sabulan eta anu bisa dipastikeun sahan saukur 14 poe kupikeun awewe. Misalnya, ieu di bulan Syaban. Di bulan Syaban dia istiadoh. Mutahayirah, lebeng poho deui. Di tanggal 16 ieu ditanya sok sabaraha poe di tanggal sabaraha teuing. Jadi bulan Syaban ya. Otomatis dia teh adus 5 kali teh adus nanya, lamun lebeng bisa. Begitu masuk bulan puasa, dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Puasa sampai tanggal 30 Ramadan dia wajib puasa karena dina kewajiban dianggap suci. Beres weh Ramadan anu sah dari puasa 30 hari hanya 14 hari. Yang 16 hari dianggap sah wajib dikodoan. Nah, saya tanya, nah anu sah make 14 hari. Anda kan puasa 30 hari ini. Kenapa yang disebut sah? Yang pasti sahnya 14 hari. Sehingga wajib ngodoan 16 hari. Alasannya apa? Bisi. Kan bisi. Adat anu poho. Adat head anjeun nu poho. Bisi adat head nate 15 hari. Kemungkinannya kan kemungkinan terbesar kan itu. Bisi adat head nu poho teh 15 hari dimulai dari duhur tanggal 1 sampai duhur tanggal 16. Ayo siap. Duhur tanggal 1 sampai duhur tanggal 16 itu berapa hari? Ya 15 hari dong. Iya. Kan di duhur mulai nah. Duhur tanggal 1. Berarti 15 hari itu di tanggal berapa? Duhur di tanggal 6. Berarti duhur tanggal 1 dianggap head, duhur tanggal 16 dianggap head. Namun head di tengah perang, duhur berpuasa 1. Tuh, berarti kemungkinan terburuk dia head selama 15 hari dimulai dari duhur tanggal 1 sampai duhur tanggal 16. Berarti sangat mungkin 16 hari ini head adat. Sehingga yang 16 hari ini
dianggap tidak yakin sah. Nu yakin sah bisa jadi iya. Paham? Berarti beres Ramadan Syawal kudu ngodoan 16 hari. Kumang ngodoan 16 hari nak. Anda ngodoan anak status masih istihadah atau udah normal? Mau ngodoan anak? Ah, cenah geus normal we. Nya geus normal mah ngodoan anak ya udah tinggal ngodoan 16 hari. Ngan lamun kemudian bulan Syawal, anggap yuk Syawal. Syawal masih kena mustahadah mutahir. Dia pingin cepat-cepat ngodoan yang 16 hari. Maka cara ngodoan yang 16 hari dia harus puasa lagi 1 bulan. Bulan Hafid. Anggap ya bulan Hafid. Rek ngodoan berapa hari? Rek ngodoan berapa hari? 16. Untuk ngodoan 16 hari, kalau dalam posisi masih istiadah mutayyir ya, kamu rek ngodoan, dia wajib puasa 1 bulan. Dari puasa 1 bulan ini, yang sahanya 14 lagi. Berarti ku ngodoan sebulan, yang sahanya 14. Sisa berapa lagi? 2 hari. Nah ini. Awewe nu mutahayyirah dina ngalakukeun puasa Ramadan salami sabulan eta anu bisa dipastikeun sangan saukur 14 poe. Sabab aya kemungkinan adat head nu poho teh mimiti tanggal 1 siang alias duhur dugikeun ka tanggal 16 siang tuh. Atawa kemungkinan di tanggal 2 siang dugikeun ka tanggal 17 siang. Bisa jadi di tanggal 3 siang lebih ke 18 siang. Oh terus itu ke tanggal 30 gitu. Bisa jadi intinya 16 hari bisa jadi tidak sah. Berarti eta awewe kewajiban ngodoan puasa 16 poe tuh. Dan tina sabulan puasa teh yang bisa dipastikan sahanya 14. Anak pun cara ngodoan puasa 16 poe bulan Hafid tong bulan Syawal. Ngagokan eta hiji Syawal. Nyaeta kudu puasa salami sabulan pinuh 30 hari. Ya udah tuh ayeuna Syawalna di tanggal 2 we atuh teh pikeun ka tanggal hiji Hafid gitu-gitu wae sia teh menika. Kudu ngodoan 30 hari. Mangka ku ngalakukeun puasa sabulan eta kodo teh sami seperti tadi nu dipastikeun sah mung 14 dinten berarti mangka atuh eta awewe masih boga kodoaneun puasa 2 dinten. Kumaha cara ngodoan? Tinggal 2 poe deui. Keur mustahadah mutahayyirah hayang ngodoan puasa 2 poe. Carana eta awewe kedah puasa 3 dinten berturut-turut teras buka salami 12 dinten teras puasa deui 3 dinten ku cara kitu maka nu pasti sahanya 2 hari tah. Tinggal 2 hari deui. Tah ayeuna 2 hari keur mustahadah mutahayyirah hayang ngodoan puasa 2 poe. Carana kudu kieu. Puasa di dieu 3 poe. 1 2 3. Berhenti 12 hari puasa di dia ya iya tah di dia puasa saya tandai hitam berarti puasa di dia puasa anak kudu puasa tanggal 1 2 3 4 15 ulah 16 17 18 puasa deui dengan cara seperti ini maka pasti yang sahanya 2 sok anggap lamun teh mah adat nu poho teh baheula adatna teh ti tanggal 1 siang sampai tanggal 16 siang. Berarti yang ini yang 2 sah. Betul? Bisa jadi baheula teh adat nu poho teh ti tanggal 2 siang sampai 17 siang. Berarti yang ini sah, yang ini sah. Bisa jadi berarti yang sah 1 dan paham? Kang ribet heungeus engkewe atuh kodona geus cager. Ai kodona geus cager mah tuh selesai, tinggal kodo 16 poe. Ngan masalahna kumaha lamun teu cager kan intinya begitu.
kumaha lamun teu cager-cager nepikeun karek tepung deui ka puasa tahun hareup kan kode itu wajib beureum geus rek mencapai puasa nya kapaksa dia harus melakukan kode puasa dalam keadaan istihadah mutahaid. Nah caranya gitu, puasa sabulan kode 16 poe teh yang dipastikan 14 hari, setelah 1 bulan puasa 3 hari, berhenti 12 hari, puasa lagi 3 hari. Dengan cara seperti itu maka pasti lunas 16 poe kakodoan. Ya syukur-syukur cager. Kan masalahna lamun nepikeun ka tepung ka puasa hareup, tahun hareup. Teu cager keneh sedengkeun modelan bulan puasa. Kode puasa wajib bulan nepikeun ka kaliwat puasa deui. Paham? Paham teu? Paham teu? Sok, nepikeun ka dieu, kalima. Tinggal genep jeung 7. Naon teu ganti? Pokoknya mau lamun awal yang ngeluarkan ke tilu itu 15 poin contoh 20 poin 15 poin saya dan nanti 16 ke 20 istiadat eta di mana 15 poin head di 16 ke 20 istiadat eta di mana dengarti lagi nya teteh dalilna teteh gitu wa aktsaruhu khamsata asyar yauman maksimal head 15 hari fa'in zada lamun leuwih padalika zaid mangka saleuwihna 16 ka 20 istihadatun. Jadi az-zaid dihartikeun saleuwihna 16 20. Padahal az-zaid itu adalah darah yang 20 hari itu. 20 hari teh melebihi 15. Jadi yang 20 hari adalah cuman akan ada dari 20 hari itu yang dihukumi head. Kalau mumayyizah yang dihukumi headnya adalah darah kuat, kalau mu'tadah yang dihukumi headnya disesuaikan dengan ada selesai. Gilang Agustian, Assalamualaikum Kang Bade Tumaros. Upami istri masa haidna langkung 15 hari kan dihukuman istihadah selebihna. Cek saha Kang Gilang tuh? Iya Kang Gilang mesti ngadenge ketika tadi. Kata siapa selebihnya dari 15 hari dihukum istihadah? Anda tidak menyimak dari tadi. Beres. Mustadah mutahayyirah, mu'tadah goer mumayyizah, nasiyah, ri'adatiyah, qadran wa waqtan. Awe lepeng, bingung. Ya, pakai mie. Kang punten Ya matematik. Ya. kirang kahartos Kang anu kedah adusnya tiap-tiap waktu sholat maksudnya kumaha gitu. Kirang kahartos. Mun. Ini Soalnya di tanggal 16. di bulan kahiji mati tanggal 16. Namun bulan kedua. Bulan kedua mati tanggal hiji kabeh. Berarti setiap tanggal hiji atau setengah 2 setiap waktu sholat kan ya? Iya, Tanggal 2 sami. sami sampai tanggal 30. Lamun di bulan kahiji istiadoh, adusna ti tanggal ieu dan kali ya. Selama 16 sampai 30 tanggal 30 adus tiap hari 5 waktu. Kemudian di bulan kedua lamun istihadah keneh 30 hari anana adus tiap hari 5 waktu. Pertanyaan anak, nah bisi adat nu dipohokeun teh eureun head di tanggal 16 pas duhur. Poho ngaranna ge teu nyaho. Bisi adat head nu poho teh di tanggal 16 eureun head teh pas waktu asar, pas waktu maghrib, pas waktu isya, terus bisi di tanggal 17, bisi di tanggal 18, terus bes. Hari tanggal hiji anu bulan ka hiji ka dia kodoan udah sholat. No iya. Mun. Kan tadi sudah saya katakan ini kodoan KB. Nah, pakai kodoan KB bisi 1 sampai 15 ini adalah masa suci. Di mana adat head? Nanti tanggal 16 misalnya turun ke tinggal 30, berarti ini suci enggak?
Suci berarti kudu dikodoan tuh salat. Kudu. Bisi suci iya. Adabna berarti ieu hukuman suci ayatnya kan teu salat di dieu. Ya. Naon nu mana? Ustaz Mutahirah. Ya terus selamanya misalnya iya Dengar terus kumaha? dina kasus ieu Hmm. istihadah teh kan keras selama misalnya teh lebih 6 bulan lah 6 bulan istiadah terus Mutahirah. ya. Terus yang ditaruh Gimana eta kumaha atana bisi nuju suci atana bisi teu dina jima. nya Dina jima nah haram selama 6 bulan di jima. Aya solusi, bisa. cari gitu tong dicari cadas Ya bisa solusinya. Bisa solusi. Kantun wawasuh panangan we solusinya. Siap. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mutahirah enggak boleh. Mutahirah mah wajib ihtiyat dina urusan jima maca Quran yang sifatnya tidak wajib ya. Maka itu dihukumi seperti jalmi haid, artinya haram dilakukan, dan dina kewajiban dianggap jalma suci wajib dilakukan. Ya memang resikonya begitu. Wayahna we. Eta mah wayahna, kedah kumaha deui? Kedah ridho kana qada ti Allah itu. Iya, kedah ridho itu gitu mah kumaha. Mending ayeuna mending milarian makmum, mending milarian makmum. Supados langkung utami jamaah. Biasa saja, aneh urusan bab poligami kenapa sesuatu yang sensitif bagi kaum hawan, padahal biasa saja. Saya melihat istri saya biasa aja, happy aja. Cenah kang sok pasti atong boroning dua pamajikan hiji ge biasa pasti aja salaki malah abi masuk belajar mancing hayang pasti resep pacar teh geus pasti ani kana apa. Yes. Lain. Ya. Dalam kasus kan seorang wanita itu diwajibkan mandi setiap masuk waktu sholat. Nah, bagaimana jika dalam setiap waktu sholat itu dia melaksanakan dua ibadah yang membutuhkan toharoh anil hadas? Apakah harus 2 kali mandi dalam satu waktu itu? Dalam setiap ibadahnya? Gak boleh melaksanakan sholat sunat. Contohnya kodo kan? Oh kodo, kumaha kodo? Misalnya sholat duhur, beda sholat duhur teh bade ngodoan gitu. Ada 2 kali. Dina sholat duhur bade ngodoan apakah kedah 2 kali? 2 kali adus maksudnya? Ya. Yang jelas itu begini. Setiap saat itu dia ada kemungkinan bahwa saat itu adalah waktu mampetnya adat yang dia lupakan. Intinya itu. Artinya saya nggak usah jawab kan. Yang jelas setiap waktu cohagna, setiap detik cohagna, mana aku bikin kaki itu kan. Itu ada kemungkinan adalah waktu berhenti dari head yang mengharuskan mandi dulu. Intinya itu. Ya. Makanya seorang wanita mustahadoh mutahayyirah teu sah jadi imam. Mustahadoh yang biasa bisa jadi imam. Mutahayyirah teu sah jadi imam. Kenapa? Karena sholatnya belum tentu sah. Ayo, contoh ya mas. Iya, anu lepeng bener, mutahayyirah benernya. Mutahayyirah bener-bener gelo lah. Ya kan tidak mau bingung, bener-bener bingung. Ayo sholat duhur berapa menit? Contohkan misal 4 menit. Ya kan? Dia adus dulu.
kemudian sholat duhur. Misal waktu duhur jam 12, pas jam 12 sholat duhur, adus dulu. Jam 12 lebih 2 menit itu ada kemungkinan adalah waktu mampet adat anu dia lupakan. Berarti di tengah sholat dia batal. Berarti ke waktu sholat dalam keadaan head. Artinya sholat seorang mutahayyirah bisa jadi sholatnya tidak sah. Oleh karena bisa jadi tidak sah, maka tidak boleh kemudian iktidak ngamakmum ka awewe anu mustahadah mutahayyirah. Wanita istihadah sah jadi imam sah. Sarua jeung jalma beser sah jadi imam kecuali satu, mustahadah mutahayyirah. Kenapa mustahadah mutahayyirah itu sah? Karena sholatnya belum tentu benar. Centang tuh sah. Dan sholatnya pangkatnya tiap bisi jeung bisi. Sedangkan salah satu syarat jadi imam, bahwa sholatnya imam harus menggugurkan kewajiban. Ngaran-ngaran sholat anu tengah gugurkan kewajiban. Sholat lihurmatil wakti, sholat mustahadah mutahayyirah yang ihtiyat seperti itu sholatnya tidak menggugurkan kewajiban. Sholat yang tidak menggugurkan kewajiban gak sah dijadikan sebagai imam. Sholatnya jalma anu tayamum di tempat garib aya cai, sholatna jalma anu henteu wudu henteu tayamum pakidut tohurayan gak bisa jadi imam. Karena sholatnya murni lihurmatil wakti henteu ngagugurkeun karena keparduan. Lain. Saya awewe secara umum mengertos tuh. Ngertos tuh. Ini ngertos tuh. 75% ngerti nggak? Kunaon tuh ngertos. Mana tuh ngertos masuk atau naroskeun. Saya buka selebar-lebarnya untuk pertanyaan yang tidak mengertinya di mana. Kalau Anda tidak mengerti jangan diam. Jangan punya perasaan wanita ingin dimengerti. Ya nggak bisa, ini urusan talim, ini urusan, bukan urusan cinta ini. Wanita ingin dimengerti. Emang lelaki tuh yang dimengerti gitu. Biasanya abdi pindah kapos 2 teh jam 8 isuk ai bieu karek pindah setengah 5, datang setengah 5 pan itu jam medut inung sinjai. Ya kemana wae, yuk pasakan di jam 11 mesti isu. Ya gitu. Gitu. Rebut kan yuk. Naon jadi kagenep. Hari abang mah pada bunuh hayangan ke abang, ini diperebutkan. Edit. Sensor. Beres kan? Ayo nunggu. Kakah Anom. Assalamualaikum Kang, punten bade tumaros dupi ari nu ngalahirkeun secara tidak normal dalam kurung disesar. Sesar itu bahasa Arabna jarohatul wiladah. Eta wajib adus atau napi henteu hatur nuhun Kang. Ngalahirkeun dengan disesar wajib adus atau napi henteu wajib. Jika jalan asli insidat tertutup. Seperti keluar mani itu wajib, mewajibkan adus lamun keluar tina jalan anu normal, atau keluar tina jalan anu tidak normal, misalnya tina cangkeng katubres keluar mani, tapi dengan catatan jalan normalnya tertutup insiden. Apakah cina anu wanita disesar nipas atau tapi henteu murun keluar getih henteu ari omong nipas itu masalah ngalahirkeun, nipas itu darah
yang keluar setelah melahirkan, sekalipun melahirkannya disesar. Kan setahu saya kalau yang disesar itu nggak keluar nifas. Kenapa? Karena darahnya dikuras habis bersih. Kena beteng tadi tulis alurun tarang baga